ibadah kenehnya Kang urang ngelestarikan alam deh ibadah kapan itu ibadah mah kudu daek salat zakat puasa munggah haji eta mah rukuna eta teh rukun Islam oh kitu nya Kang ai ibadah dina enggoning urang ngelestarikan alam tingali akibat akibat kumaha akibat kieu urang ngadongeng kiranya cong we ngeresep kana dongeng naon resep dongengeng kieu lamun ieu gunung nepi ka gunul lamun ieu gunung nepi ka lenang akibat anu bakal datang tingali tadi dia urang kudu nganjang ka poe pageto teh nu matak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot sajana mati eusina kudu nganjang ka poe pageto jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang noreang tuh heeh sumuhun ulah dibabad atuh sumuhun sumuhun dawuh tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saha nu rugi bapa tani tuh sawahna teu kapelakan alatan banjir kita hiji kaduana tempo deuk kumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul tuh jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul bahayaeun pisan teman-teman karunya nya Kang karunya nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangaret tong ngarah puji urang pelakan lam toroguk ieu Kang lam taragung tapi Kang eta loba nu pararae lam torogung je teuing tah naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan untuk kasehatan kai heuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gaul jauh ka kota mah jauh ka kota keun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang aniaya ka sasama barinya cidra mending hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari uduh daun kawung tapi salilana urang ulah naon ulah tuna eling ka Nu Maha Agung ulah petot eling heeh anu Maha Agung teh naon ari maneh nyahoeun Nu Maha Agung teh nu boga urang Kang ari urang aya nu boga aya sahana nyaeta pangeran pangeran urang teh saha haloh kakasihna urang mana teh itu nu kagungan urang nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina eta teh heeh jadi aloh kakasihna nya Kang nya osok tuang tara datu lapareun akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang osok ngaleueut tara da teu hanaangeun Kang ari pangeran urang aloh ngaranna osok kulem tara da teu tunuhun akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana Allah kakasihna osok kulem margi bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima rugi meureun pangeran mah sanajan saluk tara ieu nunutan sabab naon
lamun ieu Allah sok nunutan dunya pupeusi nah kumaha kitu pecakane maneh ayeuna nyekel gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh nya bakara gerak karena batu jadi pupus tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus horna dunya teh dicekel ku Allah dicekel sagede kumaha leungeun nya ari Allah Kang beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un Nah, moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan kamantenna saperkara oge ulah disarwakeun jeung urang nyekelna pangeran teh tapi kumaha pan kudu kaharti mun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunnan Allah aya leungeunnan Allah teh eueuh leungeunnan ngan Allah kagungan leungeun Allah kagungan leungeun nya nu kumaha leungeun Allah eta nu dipake ku maneh pakai ngahuap. anu dipake ngahuap ku maneh teh nu saha kitu hor jadi ieu leungeun teh nu Allah kagungan Allah pek diragunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna hor lain dari tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna lain tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna ku kersa jeung pangawasana oh kitunya Kang ngarti teu heeh saeutik Ayam yang cingpo Kang ieu ari Allah teh sabaraha hiji apan dina katerangan ditetelakeun ahad oh nya apan hiji cenah eueuh dua eueuh tilu ngan sahiji-hijina ngan sahiji-hijinya jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha kudu nu iya kudu nu yakin Eta. kudu anu baris manfaat keur ka urang sarea da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu manfaat da manfaat nu matak perlu ibadah oh nya Kang nah tina naon urang bangsa buta ngaji kitu ih cenah naon kudu malahan mah supaya jelema eraun piraku cenah mun ai buta balener ai jelema saralah Badia aja mangin. kabeh eraun nya oh buta teh naon urang jelema goreng pacut ih kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati bersih hati maneh bagja hirup oh nya Kang aya keneh tanyakeun naon Kang naon ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan tong nanaon nahlilan nu paeh Hari-harinya. teu ari-ari dan nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang tong ditahlilan tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil hor nah jadi liur Cing 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 cing. apa maneh nu sok parasea wae jelema henteu nu lalieur Gini. mode maneh heueuh Kang ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan ceuk saurang kudu nu mana nu bener mah nu teu pasea anu aman anu tentrem hor jadi tong nahlilan nu paeh ulah lamun maneh nu hirup kudu tahlil sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan Ayo. atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh ngadoa kumaha muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna ka saha ngadoa teh
ka pangeran eta doa dikasyahakeun kan upae dan upaya mau narima doa dan upaya mapan kuma urang Urus. ka pangeran atuh doa kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha geura sok ngadoa deui muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha ngajawabna entong borok dina iman Islamna dina henteu nage danu aing dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa Allah. nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun sabab tibalik ieu dunya teh eunteungna akhirat eunteungna akhirat dunya teh enceungna akhirat nya nu matak kade tibalik kumaha pecakannya kumaneh ngeunteung Kira-kira tah. grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi kacuhu grapek ka tempona leungeun kacuhu jadi kenca heeh ya Kang dan umatak nih lebah dia kade mana teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja tapi kudu yakin nya Iya, ulah nu ya aya teh soal nu tahlil tadi aya soal ngadoa kumaha jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah moal ada doa na oge kagunganana doana maneh ge nu ngadoana kagunganana atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang wudu kumaha sia Kang teh lieur apa nu parasea henteu nu lieur samet kitu pangartianana Hor. Ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh atuh ulah salah sok Iya, tuh. doa maneh kudu ngadoa nya keur maneh keur maneh kumaha ih hayang karasa nya pek ngadoana balikeun pentingna ngadoa teh balikeun kumaha eta nu paeh teh doakeun cilaka Salahkeun nya. sebakeun lain ngadoa muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup jo gebro meureun cukang irung maneh aya nu nakol nya jadi ngadoa teh keur maneh habe salamet Tuh. coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun ngeunah kana hatena jo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki nya Kang nah eta ieu nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea Tah. gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat ngarti nya Dikira pikir eta ke. atuh naha ari agama datang ti baheula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh eureuna agama datang ti baheula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema Tuh. nu matak pangna agama dikajelemakeun sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato Mata. naha jahat jelema leuwih ti sato leuwih jelema mah leuwih ti sato nya kumaha margina pecakan we grapek doma maling sampe daunna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya Karena dikakat. nya kadang-kadang pagerna dikakat geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan acan tapi jelema mah aya aya nah ieu Jadi contoh kan eta.
jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna asyik si akang bisa euy dakwah euy nya hebat euy boga lanceuk teh aing doh aya kemajuan teh. aya kemajuan kang aya keneh tanyakeun naon boga udud teu si kasebelan Sok jero. muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka saneat Murang pisan. harinya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh Ulah katipu. da kadenge kang ieu tuluykeun sok nya keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung ai bener mah di mana wae da keur di mana wae keur saha bae keur kumaha bae prak maneh kudu bener Di mana-mana eling dinya aya gitu. oh nya kang kudu bener di mana-mana wae di mana oge keur kumaha mah keur kumaha oge eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran kumaha kitu baca kapan manusia teh diwajibkeun tafakur tadakur jeung tasyakur kumaha kitu gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik urang mah ulang cokot hikmahna we contona ye nyiruan eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu kana kembang sok nyeusup entong boro hingga nyeusup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeusup berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena Masih gaplah teh kareta. pan haram main haram sote lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah Hiburan. bari jeung di pikiran tur tak mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon Loh. contona kumaha contona wae ayeuna gubrag balak genep lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti ngan eta genep lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep iman ka Allah jeung iman ka malaikat iman kana kitab-kitabna iman ka rasul-rasulna jeung iman cek bengece ku hancur ka itu anu genep perkara teh Yang di poe akhir sekarang pan itu. tuh buat kejeng iman karena poe akhir segala kapan dirinya ge dah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanur pai Anu bari gitu. kitu i gubrak balak genep tanya rukun gubrak balak genep nyaeta rukun iman gubrak balak 5 gubrak balak 5 urang cing inget yen rukun Islam teh aya 5 hiji na rukun Islam hiji panganten lalaki luap manya jadi kena rungkun kawin ay sorry meni poho ay rukun Islam teh aya 5 hiji ketuhanan nu maha esa Pancasila eta mah ay poho rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna ayo ya gubrak teh balak 4 urang cing inget yen bakal manusia teh tina 4 ting aci hiji aci ning seuneu 2 aci ning angin 3 aci ning cai 4 aci ning bumi hari cahayana ge aya 4 hiji beureum koneng boda sideung hari nafsuna ge aya 4 naon amarah lo amasyawiyah jeung muat maina ya eta nepi kana wujud jadi 4 nya eta dat sifat asma jeung af'al hari dat eta wujud hari sifat eta rupa hari af'al pagawean hari asma eta ngaran nah cing inget lamun gubrak balak 4 teh
lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate ngoboran kugaple gubrak teh balak tilu naon dah balak tilu nyaeta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu gubrak teh balak dua naon dah balak dua nyaeta cing inget gara pilih mana hade mana goreng tuh sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidu kaler beurang peti ngodong hiji poe caang salah bener awewe jeung lalaki aduh nah gubrak teh balak hiji naon eueuh deui semahkeun angin Gusti mung sahiji gubrak teh balak kosong da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui nah gubrak teh balak utak dek dihakan digoreng ku aing balak kotak mah tah kitu i cing inget teh i nya urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran syariatna urang turut kana parentah naon atasan urang taat teh ya naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna lain eta Kang sok aya nu mengpartina hukum aparatur negara eta mah lain pamarentah tapi oknumna tuh oknumna nya oh jadi oknum nu kitu teh nya Kang nya contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngalasuluh pan nepi ka diburak-barik pan dibawa ka desa di Teungeulan bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun dua poeun keur nyangu ditanggung nage pan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo aya kitu geuning aya nu leuwih ti eta naon sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk nu kitu teh rakyat leutik ye ceuk akang oge eta mah oknum penyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu matak kade cing hati-hati yang untung tina enteng yang untung tina enteng nu matak dina leuba dieu kade ulah boga rasa bukahaan anu penting ayeuna mah hayu urang ngajaga kalebak ieu urang ngontrol ieu leuweung adik jadi hartina sholatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta sholatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah rasulnya bener pan salam disebutna ge salam gerape manfaat bener kahayang teh karitulin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit mah dipake mulihakaneun jadi waduk kitu kan itu nama bener kan bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur itu euy eta teh murukan teh nepi urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener heeh bisa we pan urang tiasa silaturahim heeh urang cokot hikmahna we urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tingali nu jualan martabak nu sate baso ulu teu saeutik eta teh manyangkeun hirup heuh bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna dagang itu tuh cantik pek pikir ku sia dagang calana jero nya jadi ulah dina nyanyi wungkul ulah boga rasa geus nepi eta mah seremonial ceuk urang kaler mah ceuk urang kaler mana bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah oh nyo anu ayeuna loba nyanyi na geunah sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba cicing di diskotik Masya Allah woi jamaah
Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Lain ku tetereuleunganana geuning. Jeung penek nih. Jeung jalma-jalma penek kan. Nya sarupa jeung aing gitu tah. Alah. Eta turuk tak tirik-tikna kan. Da gitu. Tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan. Ciri hargaannya kan. Heeh. Bener. Jadi nu sakur nu kadenge nu katempo teh kudu jadi ilmu. Oh, tapi jangan nu mikir. Nya. Oh. Gitu. Jangan nu mikir, ente mikir mah. Jadi lain nyanyina. Lain. Lain ngadalangna tah jiwa dalangna. Jiwa dalangna nu iman teh. It's Bener. not the gun but the man behind the gun. Apa artinya behind? Jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyaka bedieuna. Dah, bener. Mental spiritualna. Mentalna da mudah-mudahan Ya. mentalan mah ka mana we bedieulkeun. Heeh. Eta. Sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh. Nu kudu dibebek mentalna teh mah. Kitu. Nu matak ulah gurung gusuh teh. Ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh. Gurung gusuh teh. Getah sarupateun teh. Heeh. Ulah ditaruh. Tak urang teh ngabogaan hiji budaya, ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban, ari budaya di urang nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Jadi moal cilaka. Moal cilaka. Ai urang kitu mah. Nya Eta bener kan. ceuk agama mah teh antal mautu qoblal mautu. Kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun. Atawa ngarugikeun batur atawa menguntungkeun. Sakira-kirana bakal nguntungkeun batur, nguntungkeun urang, nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe. Silahkan kamu bekerja di pabrik. Nya Bener. 6.660 ayat 835 ayat leuwih eusina ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir. Eta nu berhasil makang nu berpikir. Yok pikir geus ya. Isu krek mikir. Manuk naon teh ik-ikanya titu Mana tadi. soang. Kaak mudah teh. Soang keur bobogohan jeung Cina jigana. Ai sia pikiran teh kemana karep we. Tah ayeuna teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak akang. Investor usaha di negara urang nyeun pabrik heuh bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Limbah we loba. Tah seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraana nyieun permen kira oge. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Gatot Kaca. Ieu mah Superman, Doraemon. Da budaya deungeun teh mah heuh. Dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nya nyo PS we di imah teh. Di imah. Kadienakeun Power Ranger. Ya, kadienakeun HP dicocok teh geuning. Kadieukeuna HP. Ku budak SD geuningan. Teu naon eta oge. Ngan ulah cudog-dog tinggal Igal. tah eta. Artina seimbang. Seimbang bener kan. Ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum. Tapi Mode khusus dina wayang. Lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nongton anu naek. anu ngaronya. Dalang tinggalun. Tinggalin di sekolah formal tinggalin. Ai nu lalajo ngadengekeun berita
nyo internet Facebook maca koran Facebook Ari dalang teu nyahun nya heueuh tinggalin ai dalang nyodoran batur geus tadi dia dituntut Ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi bener cenah eta jenuh nah jenuh oge teh ilmu yang lu mikir naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi inovasi berkarya heeh nya ieu mah mikir mah ayeuna mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna naon teh oh bener lo nyalahkeun ka Allahna teu teuingkeun Allah kitu da urang ge sarua boga abdi teh salat di keureueuh tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu da bohongan teu fokus nya da mang pikiranana meureun bener kan da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegkeun bener ngaran-ngaran ngadegkeun salat batong boro hakikat deui syariatna batur geus ngadeg-ngadegkeun tower 180 derajat 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi sanggeusna diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman halo kucukup ku halo nepi indungna nelepon ti Kuningan halo Nyai Cager mak sehat kumaha usum naon di Jakarta usum demo usum banjir bener usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh murukan kue ngapa lain lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bakar tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nah nomorna aya nya bener Kang cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas buat teuing kar ieuna boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan tuh boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh sinyalan wae geuningan heeh atawa digadekeun HP-na nya ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya jadi poho kana urusan akhirat da hirup ka konengan teuing mereka tah pikir ku sia bener karasa isuk rek salat adegkeun salat dina salat da wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon bae teh teh nyaeta shod lam ta ari sodna naon sodna teh sidkul qauli hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ai lamna ceuk Kakang bieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapa gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan oh tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tah kitu euy sae Kang kahartos matak salat di keureueuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri karimawas diri dina diri boa loba gambar tadina hate loba bayangan bawa aya gambar sato aya gambar jelema gambar jelema nya
gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tak balobaga hayal dina otakna numatak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema oh eta teh suka padahal lain imah anu diheesan tak ieu dah jero hate oh nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katinca ku tatapakan numatak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh iya kul fokuskeun da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh ni salat tohor oge genep rakaat aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan aya angkat aya gambar mitoha aya kadangar ku mitoha atawa salat di keureuyeun gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon kan sato da kadedemes ngadedemes paduli teuing kasinggung ge ah bae kan tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita pokal tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar lain bisa aya nu ngaduruk jelema mah sensitif bisa aya nu ngaduruk akal nyeun deui we aing mah kai loba tapi akang mah datu geli jeung aing akang mah nah da aing mau aya nu mecat waduh lain pegawai negeri ya kang urang mah nya benar lain gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghar nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang padalang na atuh ngan Agustus wungkul na beuna aya akang mah da ngabulan sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu nah sanaya hiji kajadian naon Pak Asep ditabuh ku nu sakarat da bahaya dulu anu ngalamar ngawayang padalang itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun namanya Jonathan benar kan nya benar kan gitu ieu mah obrolan ti puting obrolan we ulah tambah tunduk sore-sore lah ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu nyata dihibur heula naon sababna sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok tingali sabeungeut nu baeud hatena keur kumaha sok keur susah keur bingung ditanya oge teh balik nih kieu teh hatena keur ruwet teh keur pakusut coba nu seuri mah bersih hatena tak keur bersih sup ayat gitu baka nyangsang teteh baka nyangsang teh nepi ka imah serengeh mana teh seuri sorangan ai keur bingung mah keur kusut da saya asup gitu dah jelema mah lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit ada eta teh eta umandi iya cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh aya seseurian teuing teh meureun ai kana rem poho ampun euy nah kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim gitu dah tapi dah bener euy naon kang kudu ngahiji urang teh kudu babarengan leres saarah satujuan musyeur dina hiji tujuan eta keur kepentingan negara jeung bangsa ta eta kahayang teh kitu ulah nepi ka aing-aingan ulah paki-akian ulah pagirang-girang tampian ulah paki-akian tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy karunyana kaayaan di luhur sok antara lembaga geus silih baeudan silih serang silih gorengkeun silih cokelan kasalahan narek iraha balalerna akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa
nanaonan aduh kateuing atuh geuning cek urang Majalengka gila-gila kan heeh jalan mati jika nu rek sama meneh kagila-gila keding urang Majalengka orang Majalengka eta di Parapatan eta geuning dina di Kadipaten Kadipaten gini Borojo aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat kadinya pan heeh ai sinden teh kenunutan ge tukang beca atuh geuning cenah geuning sinena mun digoreng patut da teu dangdan Pak meureun keur ngadahdir meureun dahdir dari sate aya dangdan aya dina mobil bari sare heeh ai jig teh ka Ciwaru kumaha geus Ciwaru beda deui adatna teh logat budayana logat geuning karek sumping kitu muhun manehna nu nanya manehna nu ngamuhunkeun alah ampun rupina teh acan tuang panginten muhun cek manehna teh aing teh sia ngajawab atuh kieu ngalamun aing alah ampun yang siren teh geuning masih kena geulis teko eta tina cai meureunnya euy beda kampung sok beda lagam logat teh beda logat da ka Kadupanak geus beda deui gini di Kuningan langsung ke Cianjur Selatan nya ka Cianjur sekapak ka ditu Sinang Barat Barat datang berang teuing ka itu teh baru kayak gitu karek datang we kieu waduh najis deh ka euy najis aing eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih kumaha belian ku aing teh aya 5 hektarna mah kebon euris tadi itu pelakan rambutan araneheun panggeus bareureum teh baru euy kebon pasir rambutan kuat brum diheujeunkeun teh mah nepi ka kuat brum kawasan mun urang mah mun bareureum kitu eta mun urang mah ieu mah kuat brum meni kawasan di Sengor aja heeh logat rupa-rupa di Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna deui logatna teh heeh kumaha teh dah gitu daya gak karek datang eta elah ampun panitia eta para geura paraban panayagan paraban memang na aing teh meri lain burukanana urang teh soang benernya baru kadang mulai panayagan teh soang alah ampun aing geura paraban sok dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat heeh da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya daloh lain urang budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya kitu euy daloh lain urang Banten lain urang Kabupaten halus tah ngomong teh euy model aya jelema anu pamadeganana di urang iman di urang Sunda kumakan pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona bahasa Arab lah kumaha cenah bahasa Arab keukeuh we di dinya pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan kumaha cing cing pangmilariakeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab lain bener ngalamun mana teh bingung aja kan heeh atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin ku bahasa Arab nu nya anu ditanya itu dia nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah mah lain urang Sunda nya benar kan tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke teuing poekeun nya basa baheula meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad
Diri itu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pi jawabanna? Manro buka gitu belegug sia teh. Lain manor buka sia teh. Aya nu kadua geuningan Jamika naon gitu. Mana biyuka na sia teh. Aya nu katilu babi buka cenah gitu. Oh. Tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir. Ngajeng-jengnya kan. Heeh, mode dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun. Rag-rag deui moal. Ya ragrag. Ka mana rag-ragna? Hadap. Naon sabab rag-rag? Nyampereun berat akang teh da rokok mah berat. Tuluy katerima ku leungeun. Berat. Berat. Tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat. Rag-rag da katenyo. Katenyo rag-rag sabab naon? Sabab dialungkeun. Ajak akang kumaha? Sabab berat. Di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu. Ajak akang kumaha cik? Coba nanyakeun ka nu sakola SMA, naon sabab rag-rag? Da abdi mah teu sakola cik naon. Sabab ku ayana gravitasi bumi, daya tarik bumi. Genyot. Ta eta jawaban make ilmu. Oh, bener kan. Gravitasi. Atuh bisa, tetep we dirag-ragkeun da berat gitu. Di dinya we ngajedog pamandagaran teh. Asa meunang bener. Karasa ku urang bodoh teh lin ah. Nya. Model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana? Di wetan. Panon poe teh biji ti Wetan. percaya maneh panon poe biji ti wetan? Percaya sapopoe kuring mencrong. Panan poe ti wetan. Bijina teh. Bijieuna. Tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu. Coba lamun make ilmu. Da panon poe mah cicing, da bumi nu muih. Heeh. Tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang. Tah, jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh sia. Kok ngajawab, kok dicarekan. Tah, kitu nu matak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah, eta pake Oh, kumaha? bahasa eta mah universal deuleu. Cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah. Hah? Aing ngomong unggul mah bisa atuh. Sedek tanyakeun. Ai urang Jerman batukna kumaha? Sarua jeung sia? Sarua? Geuning. Urang Cina sarua. Lamun disunut panasieun. Ngagurubuk sarua. Sarua jeung sia. Sarua. Sanajan beda basana. Sarua. Beda kulitna. Beda sarua. Ini teh sarua koplok eusina mah. Kumaha atuh? Lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana? Asin. Ai sia? Asin. Nang eta aya di saruana. Da beda satu sesebutan. Cek urang mah uyah, cek Jermanna Hondiko. Kawan tuh heueuh, kawan tuh heueuh. Sada nunya. Tiga nunya we. Make Hondiko nanti ku jauh-jauh. Tah, kitu bisi teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah. Nya. Nya. Model dewek kieu we sisi jalan keur kedek teh. Eta mah motor ngebut. Wow. Hareupeun aing cek dewek teh. Babas ya. Dareuwas. Rarasaan teh ngaganggu ka aing. Tapi lamun make rasa nu sabenerna. Kumaha make rasa nu sabenerna? Properti hasil dari seni wayang. Nini na maot. Atawa indungna di rumah Bener sakit. teh. Bener kan? Tah make rasa mah. Tah eta teh gedean, tah salatullah teh eta gedean. Oh, kaharti bener nama. Atawa indungna teh damang. Nya. Bener kan? Tah lamun geus ka dinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge. Tantram, malah pada dengean banyak kan? Model pejabat ye. Alah, ieu duit negara, duit rakyat. Deudeuh teuing rakyat. Hondiko. Ayeuna kudu dihakan ku aing. Aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat. Dah. Tulus moal. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. asyati Allah mulang. Kalau Ta back to basic kembali ke semula. Muncang lebuh kapuhu.
mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil fit. Lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani. nya cek Lamun ceuk situkul kembali ke lep. Tah gitu. lamun cek bahasa Cina sangcia. Jauh lain eta. Cangciah mah dileun tahun-tahuluh diperes eta cangciah. Cing eta mah cangcau. Cangcau. Ada urang Nya bener. gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna. Ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad. Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah nganu ukur aya nu maot. Heeh di dinya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak. Cok ngadenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos nyaksian dugi karengse. Ugi ieu tontonan jadi hiburan sakaligus piwuru keur urang sadayana. Tong hilap teras ngamumbule seni budaya Sunda. Wilujeng tepang deui dina pintonan salajengna. Sampurasun.